Ieu mah bade ngajelaskeun nomor ka-15 teh anu pangpayuna iman. Anu pangpayuna iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi pertama kali dakwah ngajak kana agama Islam. Hiji anu pangpayuna iman ti golongan istri nyaeta Siti Khadijah garwa anjeuna bojo anjeuna anu nekadkeun kana benerna Kanjeng Nabi Muhammad jadi rasul. Margi Siti Khadijah mah ningalieun pirang-pirang bukti jeung ciri anu nuduhkeun kana jadi kanabianana, khususna ciri kanabian nu terjadi dina waktos perjalanan angkat dagang sareng maesaroh. Janten Siti Khadijah mah sebelum Nabi Muhammad jadi nabi ogen tos ngayakinkeun, wah moal hanteu ieu salaki urang teh bakal jadi nabi ieu teh. Utama nama ketika anjeunna Nabi Muhammad dagang sareng maesaroh nyanak barang dagangan Siti Khadijah kapungkur teh nya. Aneh cek maesaroh teh Muhammad teh mega nutur-nuturkeun gitu di antarana teh. Dua anu pangpayuna iman ti golongan murang kalih nyaeta saderek misana nyaeta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tah anu pangpayuna iman ti reng-rengan murang kalih nyaeta saha? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib teh putra Abu Thalib. Ali teh putrana Abu Thalib. Abu Thalib teh pamana Kanjeng Nabi. Teh papanya nah. Jadi nama Ali ngan ramana Abi Thalib atau Abu Thalib. Abu Thalib teh paman Kanjeng Nabi. Tilu anu pangpayuna iman ti golongan pameget nyaeta Abu Bakar rerencangan Kanjeng Nabi ti waktos pamuda. Abu Bakar kaduh akhlak anu sae, nyatana teu pernah janji bohong, teu pernah maseaan. Nah, anu pangpayuna iman ti golongan pameget mah saha? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mah rerencangan Kanjeng Nabi ti waktos pamuda keneh. Tah ieu Abu Bakar teh sae akhlakna nyaeta tara bohong jeung tara maseaan. Teras opat Abu Bakar As-Siddiq oge ngajak iman ka saha bae anu dipika cinta ku anjeunna jeung anu mika cinta ka anjeunna. Anjeunna berhasil ngajak para sahabat di antawisna Utsman bin Affan sareng Jubair bin Awam. Tah Abu Bakar teh kan nu pangpayuna iman ti golongan pamegetnya. Tah tos iman teh Abu Bakar langsung Abu Bakar teh ngajakan asup Islam ka rerencangan Abu Bakar deui, terutama ka jalmi anu dipika cinta ku Abu Bakar jeung ka jalmi anu cinta ka Abu Bakar di antawisna Utsman bin Affan sareng Jubair bin Awam. Jadi Utsman bin Affan sareng Jubair bin Awam mah imanna teh melalui pelantara Abu Bakar.